Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma huwakum man ana man ana man ana laulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalika rapat babaturan anyar anu kuring henteu terang. Kuring ngarasa saeutik kagok sabeta pasaman munggurang. Kuring sareng henteu terang naon anu kedah dilakukeun. Tuntungna kuring ngaleungitkeun sagala rasa. Sarengku keyakinan pinu kuring terang kuring sabab sada yang babaturan sareng rencan nalika kuring sakola di SMP Plus Nurul Hikmah Al Hakim banju gaduh rerencangan enggal eta anu kuring karasa ayeuna mudah-mudahan tiasa janten karasa dina senang sareng bangsa salani ngagandak sakola di SMP Plus Nurul Hikmah Al Sakola mangrupikeun tempat anu pinuh dina interaksi sareng ungkapan. Kuring ngarasa yen dina pangalaman pembelajaran hidup kuring. Kuring tiasa diajar sosialisasi di kelas atanapi di luar kelas. Sareng rerencangan guru atanapi staf sakola. Kuring oge tiasa nampi ilmu ti guru-guruna. Disagigireun eta ayana ekstrakurikuler kurikulum tiasa ngabantosan abdi dina kemampuan dina widang tinangtu. Janten jelas pengalaman anu dipilampah. Sabab pangalaman anu berharga mangrupikeun waktos sareng tempat anu ngadeuhan rembulan diajar. Ditu ti eta kuring teras emut dinten di sakola sebab unggal dinten bakal aya pangajaran anu ngajantenkeun pangalaman dina neraskeun kahirupan hareup. Sakapeung batur kedah ngamimitian hirup ku cara anu langkung senang. Tapi padamelan urang nyaeta pikeun berjuang sareng cobian nyiptakeun kabahagiaan urang saroongan. Dugi ka nampi eta sareng ngabagi ka batur. Upami anjeun lahir dina kamiskeun sareng penderitaan eta henteu lempat anjeun. Maot di kamiskinan sareng sangsara eta eces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu kuring bakal nyaritakeun ngeunaan pengalaman pribadi kuring naha urang kedah hormat guru. Guru teh kukolot urang di sakola diman urang diajarkeun ilmu anu tiasa urang dianggo kanggo enjing. Guru mangrupakeun pahlawan tanpa jasa anu daek ngajarkeun kami tanpa ilmu anu napel.
jasa guru orang moal tiasa malesan sapartos cinta indung. Di SMP orang kedah nurut ka guru supandos guru ngajar orang ilmu anu manfaat pikeun orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu kuring bakal nyaritakeun pengalaman pribadi kuring di SMP Nurul Hikmah Al-Hakim ngana pentingna musyawarah. Musyawarah merupakan keputusan bebarengan anu parantos disatujuan dina ngarasakeun hiji masalah. Cara pembuatan keputusan bebarengan upami keputusan ngabutuhkeun kepentingan umum atanapi ku komunitas anu langkung lega. Di SMP Nurul Hikmah Al-Hakim kuring dituntut konsultasi sareng rancangan kuring pikeun ngahaja khususna pelajaran PKN supados tiasa ngaraos kumaha prek tersadar damel sasarengan pikeun ngabebaskeun Indonesia tina panjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra Gobel Remix. Tak sayang sekali pengen tak mohon jangan berubah. Terima kita apa adanya. Gak usah pusing orang lo bilang. Kasih tunjuk kalau turang dua. Boleh mau aja jual sama-sama. Tak sayang sekali pengen tak mohon jangan berubah. Terima kita apa adanya. Gak usah pusing orang lo bilang. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أحواكم ما سواي ولا غيركم سواكم فيما حاب علي وراكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم
Ladies and gentlemen, please welcome